Sampurasun para wargi sobat wasiat anu dipiheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara paniis manah dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satacan urang ngawitan kalenyepan piulang Gusti, mangga urang sadaya ngadeheus kamantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugi asih kurnia ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadeheus. Amin. Para wargi, bahan lenyepan dina dinten ieu tina renungan wasiat anu nyandak tema kamurahan hate dumasar tina kitab Perjanjian Lawas, Kejadian 33 ayat nu kahiji dugi ka 17 sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina Kejadian 33 ayatna anu ka-10 anu kieu unggelna. Walon Yakub sanes kitu saumpami leres gamparan ngangkeun ka jisim abdi eta pangbakti mugi ditampi. Ningal pamen teu gamparan jisim abdi mah asa ningal pamen teu Allah. Amin. Para wargi sobat wasiat nu dipiheman dilebet Gusti Yesus Kristus, adi jeung lancek teu salilana akur. Pagetreng mah aya bae. Kabawakeun ku waktu pajauh duduluran reksak lantaran ayeuna beda pamikiran. Malah mah aya nu dugi ka memusuhan gede. Hal ieu nu tumiba kaalaman ku Yakub jeung Esau dina pasoalan duduluran. Pagetrengna Yakub jeung Esau sanes pasoalan anu bisa disapirakeun. Kusabab eta pasoalan aya hubunganana jeung hak warisan maranehna. Akhirna eta pasoalan bisa dituntaskeun. Yakub nembongkeun kadeudeuh ku cara bro-broan ngintun babawaan buktos kagegelan. Ayana niat hate kanggo nyuhunkeun panghampura kanu jadi dulur. Kitu oge sabalikna sikep Esau kusabab rasa kabungah nu gede ngahampura dulurna bari nampik babawaan anu dipasihan ku Yakub. Tetep kurasa hormat jeung asihna Yakub nyuratkeun yen naon anu dipigawe eta mangrupa tawis kaasih rasa syukur nu kedah ditarima. Sabab ayeuna bisa deui patepung jonghok neuteup rarae nu jadi dulur saibarat hibarna cahya ti Gusti Pangeran dina kahirupanana. Saur Yakub ka Esau, ningal rarai anjeun sapertos ningal kamuliaan Pangeran. Rukun deui duduluran Yakub jeung Esau ngabuktikeun tiap pasoalan bisa dibadamikeun. Mun aya sifat murah hate darehdeuh jeung sikep handap asor dina lalampahan. Urang sadaya ge tiasa jadi hibar cahaya Gusti ku jalan mere panghampura kanu jadi musuh. Tunjukkeun sikep anu murah hate darehdeuh handap asor dina ngahadepan rupa-rupi pasoalan anu tumiba. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa hirup murah hate dina midamel kahadean kapada sasama. Dilebet Gusti Yesus simkuring ngadeheus. Amin. Wargi sobat wasiat, dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB.
Gusti ngaberkahan ka sadaya. Sampurasun.